Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Anu parantu siap-siap ya wading ngadaungkeun dongeng Sunda nya wargi. Sahabat tangtosna di mana bae alamatna boh nu caket nam temihna. Kumaha sadayana wargi sadayana dararamang. Pamugi bae sararehatnya, sehat jasmanina, sehat rohanina, digambilkeun rejekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa dipihar pusim kuring siang kalayan wengi. Wargi sadayana anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul ngadu teluhnya ya mah bagian anu ka 30 genep karangan Keleksa. Atuh dina bagian nu ka-35 urang nyarioskeun harita kayan Bisumini jeung sama oge Katut Astam. Anu harita teh anjeunna can dalahar. Sabab melang kanu nguseup teh nyatana ka laut. Kurdia sareng Pakurdia sareng putrana Jang Rahla teh. Da kumaha atuh lajengna carita wargi. Hudi jeung ngadamkeun duikeun karengsana namun ngapuntennya bili macana ieu rada eta salit kumargi bukuna ieu rada hese ieu pamdita mah ieu mal katingali komo seueur pisan hurufna teu katingali. Mangga urang kawitan bae ngadu teluh bagian nu ka 30 genep wargi. Harita Bisumini jeung Nyi Samah Katut Astam encan lalahar. Padahal sanggup magis hadia bala magis ti isdeui lantaran teu geunah hate manehna melang kanu muyang liwat magrib can aya bulang. Bisumini liuk diliuk deui matak nyeri beuheung sosongeteun wargi balas ngalieukan ka jalan. Angin ngagelebug jangkrik jeung gaang patembalan sakapeung kadenge sora anjing anu babaung bukuh we mata katir jeung mata keung sabab aduh punten wargi tambah melang kan keur nyabah bisi kumaha onam. Kumaha ieu teh ujang atuh oge nyanyi. Anu nyabah teh bet teu mol geuningan. Jeung careudem kieu deui angin gede kumaha nya? Ka mana nyusulna bibi mah bingung ieu melang ka budak. Ceuk Bisumini dumareuda panonna melong ka jalan. Sabar we bi keun ulah alit mana mugi-mugi we sing ditang tayungan ku Nu Maha Kawasa. Bapak jeung si Ujang teh sing salamet. Ceuk Astam ngabeberaha teh Bisumini padahal hate Astam ge sanyana mah sarua we manehna ngarasa melang. Ari sabab biasana mah meweh magrib teh sok geus daratang. Tapi ayeuna lebeng teu embol-embol. Bibi mah beda rasa. Ieu teh gegeberan wae ieu. Nyatang tos kitu nama bi sanu teu melang ka putra tapi dalah di kumaha da urang mah teu kawasa ngadua we supados sadayana salamet kitu ceuk Astam. Heueuh Iwati sabar tawakal taya deui piubareunana. Tah wargi harita keur kitu teh kadenge aya anjing ngagogog terus ngajauhan. Sanerea curingak Bisumini mencrong ka jalan. Hiuk aya angin ngagelebug. Cenah. Sora manuk laut disada. Keur kitu aya nu kakatrokan panto Bisumini teh sirikna luncat bakat ke bunga. Brai panto dibuka ana breh si Rahla manis sepa pakaian kalotor unggah ka imah bangun lungse. Ujang, kunaon anake? Kunaon ieu teh? Bisumini geus teu sabar. Si Rahla dirau dikaleng dibawa ka tengah imah. Si Rahla teu nembalan limpang na rumanggieu. Ari Astam muru ka lawang breh kurdia mayang hiji jaka. Anu can usik-usik. Anger we teh eling-eling sukuna ngarumbay leungeunna nya kitu keneh. Eueuh, saha eta teh Pak? Jeung deui naha mandikeun ka sonten deui. Ceuk Astam harita bangun teu sabar manehna. Tapi samemeh ngajawab Nyi Samah miheulaan. Ke atuh karunya capeheun. Sina leureuk heula anggur mah. Bantuan eta beurateun. Nya. Jawab ku abdi. Astam nampanan eta jelema
Kardia atoheun terus dibikeun. Regeyeng Jajaka teh dibawa ke tengah imah sok digolerkeun dina samak. Wargi sararea harita teh ngariung. Banto anu nanti banto hari poho teh dipeundeukeun. Atuh hiuk deui angin peuting ka tengah imah, lampu oge kakalicesan. Ih poho panto deui. Ceuk Astam kojengkang katapas deui panto dipeundeukeun. Bisumini wargi dampang rempeng harita, reuwas nenjo anu datang pikawatireun. Pakaian kabeh kalotor, beungeutna sepa, katurug-turug mamawa jalma, atawa mamawa Jajaka anu jiga mayit katempona. Begang daya dagingan, beungeutna oge sepa. Paciweuh nguruskeun kanu karak datang. Bisumini harita nyayagikeun pakaian keur salin. Atuh nyi samah naheur cai bisi arek marandi ku cai hade. Geus kitu sakalian capek, sirahla teh geus jeung bapana teh marandi heula, mani geus lungseh ampir henteu kaduga. Ari si Jajaka anu ngagoler harita diurusanan ku Astam. Pakaianana dilaanan disalinan ku nu garing jeung bersih. Kadenge teh loba bedan hadina teh harita loba anu meujeuna eta pakaian. Sabab me sababat jeung sirahla si Jajaka teh. Bisumini jeung Astam katut nyi sama panasaraneun pisan. Jadi hayang geura nyaho kana naon-naon anu geus kajadian. Tapi karunya capeun keneh terus dibere dahar, sina nginum, sina leureuh. Sirahla mani ngahegap. Disimbut ku sarung, beungeutna sepa, bibirna geunteul. Wayahna, aduh, ulah kata tanya ya. Engke lah, mun geus salse, mah urus heula eta budak tah. Karunya bisi teu katulungan. Cekur dia bari nunjuk ka si Jajaka anu ngajepat disimbutan ke samping kembat. Kenging ti mana ieu budak Jajaka teh? Ceuk Astam. Kabanggihna mah ti sisi laut eta. Ngagoler dina gigisi karunya pikawatireun. Paneta teh syariatna mah batan sakitu eta. Sok agalanjang sing nepikeun kalilir karunya. Kitu cenah ceuk Kardia harita. Sama menta cai herang kana gelas. Ceuk Astam ka pamajikanana. Nyi sama teu talangke buru-buru nyokot cai song ka Astam. Ku Astam dijampean geus kitu eta cai diancloman batu teh. Geus sadalila caina diusapkeun kana tarang 3 kali. Geus kitu kana beungeutna ti luhur ka handap. Cai nya sakeneh terus diusapkeun kana dada pang akhirna kana indung suku. Teu cukup ku kitu wargi, terus harita dipencetan lalaunan sarta disasar urat matihna. Dalila henteu aya hasilna. Tapi Astam harita teu bosen manehna. Terus bae dileukeunana. Nya akhirna maka panggih tina cecekolanana kerjet sukuna harita usik. Sararea wargi bungaheun. Kardia harita ngaragamang milu ngarampa. Karasa rada haneut ayeuna mah. Terus disasar indung sukuna kerjet usik deui. Ieu mah jiga-jiga tas tapak tirakat ya. Kulitna semu garing, geura pariksa beteungna. Kitu ceuk Astam terus nyingkapkeun samping anabreh nyawe mata kaget. Kulit beuteung ngerapet kana tulang tonggong lempet jiga mayit. Bisumini colohok ni samah ngabirgidig. Sirahla colohok bengong. Manehna teu milu ngarampa ukur colohok. Tina ku hantem pada ngakalan kulisik-usik. Terus sirana ngagilir. Lenghap narik napas panjang tapi panon can beuntar. Aduh, lila jigana ieu teh. Sabdi selila teuing ieu teh. Da kumaha mimitina atuh. Tepikeun kaki budak teh. Ceuk Astam bari terus nyasar urat-urat matihna. Tah wargi hampir setengah jam nulungan si Jajaka teh. Tapi can lilir keneh wae. Jadi ukur usik, usak usik, suku ejeng leungeun, sirah sakali-kalieun, ngan ambekan geus lancar, tanda-tanda kahirupan geus tembung.
Ah, moal nanaon. Najan warugana rusak ge, moal matak bahaya ieu mah. Geun sinareuh we heula lah. Ngarumas keneh jigana, ngarumas hawa jadi jagana. Bilih Bapak tos lapar mah mending taruang we heula ayeuna mah. Ceuk Astam harita temalangeun ka si Jajaka kawas nu geus nyaho kana naon-naon anu tumiba ka eta si Jajaka teh. Nya heug atuh ari moal nanaon mah. Aduh, ripuh ya ti isan. Ceuk Kardia harita. Dagi saya sanggup mah brek harita teh dalahar heula wargi. Nya sirahlah mani rampus sabab kecida laparna kitu deui Kurdia. Sarua ponyona atuh bisu mini jeung samah bungaheun ari nempong kitu mah teu matak melang jeung hariwang. Sanggeus sering sedalahar piring kotor dibeberes terus harita ngariung deui di tengah imah bari nungguan si Jajaka anu can eling keneh. Rupina ayeuna mah rada salse ieu. Abdi neda widewe bade tumaros ieu teh. Ka bapa, nah naon nu kajantenan Pak. Kumaha lalakonna pangna duikeun ka kieu. Na aya musibah atanapi kumaha. Ceuk Astam harita panggeulana tumanya sabab penasaran hayang geura ngadenge bejana. Nya bener bibi ge meni geus teu sabar. Cing atuh geura guar kadinya. Na kumaha lalakonna ieu teh. Bisu meuni harita numbu omongan Astam. Ari Kurdia memeh nembalan teh ngalinting heula rokok pahpir. Geus kitu diseungeut sarebung hasipna mulek. Salsenaker rek ngajawab teh geus 2 kali ngenyot kakara ngomong. Mata kereuwas wugu gay teh. Aduh, mandi ampiran teu bisa balik. Kieu dah lalakonana teh. Atuh derek-dek wargi Kardia teh harita nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian. Ditetek aya nu kaliwat deui. Malah nya bangun nanti puguhe nu ngadenge kitu mah sarerea ge ngarasa reuas. Komo ari bi sumini mah. Bari jeung carinak-dak sagala sabaraha kali istighfar tina awahing ku baluas. Tah kitu lalakonna teh. Kurdia harita mungkas omonganana. Paingan nepi ka peuting teu jauh tina sangkaan. Horeng kitu jadina, untung aya keneh milik. Make jeung bisa kabasisir. Lamun teu teh kumaha atuh meureun balik ngaran eta. Ceuk bisu mini bari nyisutan si Panon. Allah Maha Kawasa. Beuki sidik beuki nyata yen jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia eta mah. Tapi Allah anu nangtukeun. Taina kumaha ieu ngeunaan ieu. Saha nu sanyana ieu Jajaka teh. Kitu harita ceuk Astam bari neuteub kanu ngajepat di tengah riungan. Di tadi harita can lilir keneh. Nya kitu jang, aduh. Eta sok atuh hakalan di kadinya lah. Karunya bisi teu katurungan. Bapa ge can bisa tumanya ieu teh. Da puguh di tadi ge teu eling-eling eta teh. Malah mimitina mah disangka kari cangkangna. Ya bareng dipariksa orang aya keneh nyawana. Aya nyawaan maksud bapak teh. Kitu ceuk Kurdia. Astam harita ngadiketan ka eta Jajaka. Gap dirampa dadana, jajantungna beuki normal. Karasa haneut ayeuna mah ngan tetep can sadar. Tuluy awakna dibalur ku minyak. Urat-urat matihna disasar deui. Tingna ku hantem di akalan mah kurisik-usik. Sirahna ngagiler. Brai panona beunta rurat reret jiga nulungu hudang sare. Gusarea pada nempokeun. Pok Astam nyarita. Jang, geus eling. Saha ujang teh ieu? Ceuk Astam nanya bari mencerong kana beungeut si Jajaka. Tapi teu nembalan. Sorot panona mah jiga anu can jauh. Ka Astam ge can enjeueun malah terus kekereuceuman. Renghap narik napas jero, jegoh batuk sakali, terus meureun deui, reupeureum deui. Wargi masih ngadongkeun
dongeng Sundanya dina YouTube. Dina channel Mang Dina Mara. Aduh, betan dia. Tawargi sadayana ieu carita Sundanya teh judulna teh Ngadu Teluh teh. Bagian anu ka 30 genep margi. Mudah-mudahan we sanaos ieu mangrupikeun dongeng sing tiasa ngahibur manah wargi sadayananya anu disungkawa. Nah, anu nuju teu damang atuh sing enggal damang. Anu disungkawa gitu tah. Naon sing enggal jag-jag deui lah. Dina seueur lamunana mudah-mudahan ulah seueur tinggal lamun ya daripada ngalamun teu bogu wargi maningkan ngadaungkeun dongeng gitu tah nya kang upang beberah mana. Atuh ieu dongeng Sunda Gusim Kuring dikitunkeun dikumkeun ka sadayana ieu mah. Baru caketna anu tebihna nya di dalam negeri, di luar negeri gitu tah. Anu teras mantau unggal dinten gitu nepi ngadangkeun. Atur nuhun ka wargi sadayana nya pamugi dongeng duduikeun ieu sing ngajantenkeun sakali deui pang beberah mana. Mangga wargi urang lajengkeun carios ngadu teluh bagian ka-30 genep ieu. Keneh heula ulah waka ditanya. Can kumpul lembutanana eta teh tah keun. Sina tager heula hatena. Kuria nyarita kitu sararea melong kana beungeut si Jajaka. Astam harita nurut najan hatena hayang buru-buru nyaho ka eta budak. Tapi kulantaran kaayaan pikawatireun nya kapaksa diantep heula sina kumpul lembutan sina sadar pisan. Tegung silila di sabaraha tekung si sabarapat jam nungguan teh kuniang eta Jajaka hudang. Gek diuk bari babatak sorat ulang ting jerekdak kumaha we nu tas sare tibrak. Panonna rulat renet treup neuteub ka pribumi anu malong ka manehna. Terus luak liuk red kaluhur red kahandap tarangna katara kerum geus kidupok ngomong. Aeh ieu teh aya di mana? Nah dina impian atawa di alam nyata. Punten kanu kagungan bumi. Ieu teh aya di mana ieu? Ceuk Parid bari ngareret ka Kurdia. Bagja teman, syukur lamun Ujang geus sadar mah. Ujang teh teu ngimpi, teu ngalindur. Tapi aya di alam kenyataan, Ujang teh aya di imah emang ieu teh. Ceuk Kurdia nembalan pangheulana. Nuhun atuh. Kumaha? Barwana itu. Bangna abdi bisa ka dieu? Ceuk eta Jajaka nanya deui hatena beuki panasaran. Keun ke kumbang rek dicaritakeun. Ayeuna mamang teh hayang nyaho heula ka Ujang. Naha saha ngaran Ujang? Jeung deui nabat aya di sisi laut geuning. Di sisi laut? Parid harita karah Malik nanya. Muhun di sisi laut. Ieu geura riwayat namakeun atuh. Amang heula nya. Alah. Amburaya. Mang heula anu nyaritain nama. Tapi mang teh rek nanya heula ieu nya. Ari Ujang teh geus damang pisan. Kitu ceuk dia kawas anu cangcaya keneh. Ih, nah ada abdi mah henteu gering. Teu kunaon abdi mah. Ceuk eta Jajaka. Syukur atuh ari kitu mah. Ieu tah lalakonana teh Jangnya. Atuh barabat bae harita Mang Kurdia nyaritakeun lalakonna. Ti awal nepi ka akhir. Ku si Jajaka harita di Bandungan kalayan Daria. Atuh panonna melong ka Kurdia. Barang cacap carita anana eta Jajaka sabaraha kali deui muji syukur ka Allah. Ngucap alhamdulillah jeung subhanallah. Tah kitu lalakonana teh. Jadi Ujang teh kapanggih di basisir laut. Tah agoler tempes-empes. Tah kumang teh disangka maot. Kurdia mungkas carita anana. Nuhun pisan mah. Anak kitu mah mamang teh parantos nulungan ka abdi. Ngajait tina balai, ngangkat tina katunggaraan. Nuhun mang nuhun pisan sakali dinuhun. Abdi teh asa kahutangan budi, asa ditumbuh umur, ditambah yuswa. Kedah kumaha atuh mulang tarimana. Hutang nyawa hese mayarna, upami teu ku nyawa deui.
Kitu cenah ceuk eta Jajaka dari apisan. Ih jang, mang mah tengah hutangkeun Nelungan mah kewajiban eta mah teu mihar pamayarna. Muji syukur ka pangeran margi anjeunna anu ngeresakeun. Syukur dia. Sumuhun mugi-mugi we Allah nu Maha Murah Maha Kawasa sing nampi kana amal kasayan mamang sakeluargi. Oge sing dibalas ku kasayan anu langkung ageng. Boh di dunya, boh di akhirat. Kitu ceuk si Jajaka ngaduakeun ka Allah nu Maha Agung. Daina giliran Ujang ieu. Agua riwayatnya so. Nah saha Ujang teh di mana kawit, naon margina bet ngagoler di sisi laut. Mulih di mana ieu teh napi bade angkat ka mana ieu teh? Pekelah wak sabala ka Kamang. Cukurnia geus hayang geura ngadenge manehna. Nya. Memang kitu. Ieu teh bilih ieu palayeun ngaleueut sah. Sina ngaleueut heula ka dinya. Sorni sama harita teh bari mere cai herang sagelas. Nya jangan jadi bohoi teh lu. Ieu cai tah bilih bari ngaleueut lah. Kur dia nyodorkeun cai harita teh. Ka si Jajaka, ku si Jajaka anu sila ipis harita, anu keur sila ipis harita di tengah riungan. Nuhun mang, dalaran sabdi teh mani halah babi teh. Tembal si Jajaka terus nampanan eta cai. Regot diinum meunang 3 regot saeutik-saeutik. Keur nginumna oge manehna teh harita geus beres nginumna sok gelas teh dituna deui. Mangga sok geura lajengkeun jang. Ceuk Astam jadi penasaran jeung ti tadi mencerong bae kana beungeut si Jajaka. Dabet asa ngahudangkeun panindeungan ingat ka lembur Cikao. Mangga mamang oge bibi sareng kasadayana dangukeun ya abdi bade ngagua riwayat. Saresna mah abdi teh teu hoyong nyaritakeun kanulian. Da moal aya gunana naing kumari gitaros ku jalmi nu sae manah anu tangtos anu parantos nyalametkeun jiwa abdi. Nya ku abdi bade dipedar we kieu geura. Wasta abdi teh katalah mapun parid abdi teh kawit ti lembur Cikao dupi pangna tiasa kieu lalakonna panjang teh. Ceuk eta Jajaka bari terus medar lalampahanana muka carita ti awal nepi ka akhir. Dibejakeun teh miti diusir ku bapa terena teh. Sarta harita dibejakeun yen indung bapana anu asli mah geus teu aya di kieuna. Oge harita wargi diterangkeun deui yen manehna teh ngahaja ngalalana ka hiji neangan luang jeung pangalaman, neangan ilmu pangawruh, neangan guru nu luhung bari sakalian neangan pamana anu lolos ti lembur. Sajroning si Jajaka cacarita, Astam geus teu kuat nahan hayang gabrug ge ngarontok dina awahing kusono jeung kagagas. Sab geus teu sak deui moal salah moal nyalahan eta teh geus pasti alona anak Nyi Ida anu jadi lanceukna. Tapi Astam nguat-nguat maneh nahan heula perasaan. Hayang cacap ngadenge lalakon anu kaalaman ku parid. Naon sababna pangna nepikeun ka ngalaman kitu. Dah sakitu lalakon nu karandapan ku abdi teh mang oge mbi. Parid bungkas caritaanana bari terus ngaringhap narik napas jero. Bolah punten pergi. Astam harita aduh ya Allah ya Rabbi. Astam harita geus teu katahan. Ku jengkang gabrug ngarontok anu jadi alo. Teu ngomong teu nanaon manehna. Ku jengkang wae harita. Sarta teu ngomong nanaon tapi manehna ngaguk-guk ceuri kawasa awewe. Tina awahingku sedih jeung nalangsa. Utamana mangga denge beja yen lanceuk na geus maot sarta riwayatna pikasedihieun kitu.
Nyapugu boh parit boh kurdia jeung nu sejena nenjuk lalampahan asram kitu teh ngarenjag kabeh oge ruas. Jadi kabeh teu ngartieun sabab can nyaho kana sababna teh. Parit ngahuleung dirangkulan di galentoran teh teu bisa walakaya. Ngan hatena dipinuhan ku rasa kamanasaran. Tapi teu buru-buru nanya kalakah molohok bari dihujanan ku Cipanon. Nyalila-lila mawargi kurdia anu tumanya dan sejen makalaka colohok ngembang kadu. Jangan sam, ieu teh kunaon ieu teh. Na ujang bangun anu kanyerian ieu teh. Kunaon? Kitu cek kurdia nyebut ngaran Astam atuh kadengieun pisan ku Parid. Pok nanya ka Astam bari neuteub. Ieu teh Mang Astam rayina ibu gitu. Pokna bari ngembeng Cipanon. Bener pisan Kasep. Anak Mang, ieu teh lain nulian jang. Tapi ieu teh paman hidup nu diteangan teh. Hampura bager, hampura Kasep. Mang rumasa tamelar. Mang rumasa salah. Teu nolih kanu jadi dulur. Teu malire katurunan. Hampura Kasep, hampura Mang. Cek Astam harita bari cerita. Aduh geus teu bisa ditahan deui. Parid ge ayeuna mangarontok ka Astam, nyuuh kana lahunan Astam. Ayeuna mah manehna anu ngaguguk ceurik, ngabudakeun sakabeh perasaan hatena. Sedih nalangsa bunga turu kagagas. Astam rada ler cerikna ayeuna ngan kari euriheun. Terus ngusapan sirah Parid. Bok ngomong dumaruda. Dedeh teuing Kasep anak Mang. Oreng nepikeun ka kitunya pangalaman hidup teh. Muga-muga sing sabar tawakal. Sing gede hate sabab Allah moal ngantep ka umatna anu tunggara. Bagja teman. Penting ieu bisa tepung lawung pamprok jeung lahirna ku perantaraan Mang Kurdia. Hakikatna makersaning Allah nu Maha Welasasi. Muji syukur kanu Maha Agung Kasep. Urang geus ditepungkeun ku anjeunna. Kitu cek Astam bari teweleh ngusapan Parid. Parid can nembalan Cipanon juuh murubut tahun-tahun ngumbara karak ayeuna patepung jeung nu jadi pamana. Anu cek beja kacida nyaahna ka dirina. Sabab basa Astam lolos ninggalkeun lembur Cikao. Harita teh Parid mah can pati hideng. Parid ingak-ingakan betras inget kanu jadi indung anu geus taya di kieuna teh. Anu nyaksian teu kaampeuh komo nyi Samah mah. Anu memang geus ngadenge riwayatna ti Bareto. Barang nyaksian kitu teh kuat nahan Cipanon nemponu ceurik menu ceurik. Bisumini oge nya kitu gehegeran. Kala ingak-ingakan bari nyisutan Cipanon. Sirahla celohok bengong. Kardia tiba perekat ngegel bibir. Dikorok elok-elokan sarua ngarasa sedih. Jeung nalangsa. Manehna ge bet hayang ceurik deui. Mang, cek bari darita bari nyekel lalaunan pok deui. Abdi teh binga taya papadana Mang. Margi abdi teh teu sangka sasong ngebuuk yen bakal patepang sareng Mang di ieu tempat. Taya deui nu langkung uninga kana sagarupina. Anging Allah anu Maha Murah. Mang, ieu abdi pun Parid jangakeun sembah hormat ka Mang. Nu ku abdi dipilari ti kapungkur. Ngan emah nu dianggap gunung pananggahan ku abdi. Gaganti indung jeung bapa nu teu aya Mang. Ditarima pisan Kasep. Syukur hidup geus bisa mawa diri. Bisa ngendalikeun hawa nafsu. Keun ayeuna sing sabar tawakal. Ulah kapalang nya sadar. Da Allah mah moal bingungeun, salah moal pahidi jeung bener. Geus ayeuna geura leureum sing merenah. Ulah asa-asa, ulah nyemah. Da ieu imah jeung naon teh imah pamatuhan Mang.
diasih ku pribumi nyatana aki hidup aki kurdia nunulungan ka hidup tah ieu nini hidup jenengan anak nini sumini tah ieu angap paman hidup keneh jenengan anak rahla nya ieu bibi hidup pamajikan mah jenengan anak sama pek munjungan kadinya ceuk asta mari teh bari nunjukan anu disebut ngaranna teh samalah mah waktosna wargi sadayana teu nyekapan rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka 36 wargi tapamugi wae sakali di kawargi sadayana sok sanaosi mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landong pangbeberahmana tan milandong nyalayakeun mananya wargi tiasa mulungan ieu carios anu saena oge nebihan ieu carios anu awonna sangali deui hatur nuhun ku wargi sadayana ulah hilap di subscribe-na di antusna wargi hatur nuhun ku paratosna wargi sadayana wilujeng baturai insyaallah ngadu teluh bagian nu ka 37 enjing na waktu sami urang ngajengkeun deui hatur nuhun ku paratosna wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.